Duh, anak buah aing kamarana ieu. Poe teh canda datang. Ku dipanggil hiji-hiji mah. Assalamualaikum. Meski betul. Nah, ayo telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, komandan. Duh, naon ieu komandan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, komandan. Ayo naon? Kakabeh anak buah diharap kumpul ayeuna keneh ka Mabes. Tong pake lila. Burukeun. Burukeun. Siap, komandan. Meluncur kadinya. Duh, aing mah keur ngeunah-ngeunah ngadurat kalau ditelepon deh. Burukeun. Oh, siap meluncur. Hari lapisan ti mana atuh? Bisa durat dan. Bro, ayo mana geus ti mana bieu? Sasareana tangkal dan. Sok maju ke hareup. Baris. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lah, berang-berang kieu kalau dipanggil ka markas. Pon. Ngomong naon mana, Jess? Ayeuna mah maling teu nempo berang jeung penting. Urang sebagai garda terdepan keamanan kampung kudu siap 2 kali 24 jam. Siaga. Duh, tugas teh beki berat wae keremah dibayar ku kopi hidung hungkul. Ngomong naon, Jess? Ulah kalah ngadumel kitu, ngobrol langsung ke komandan. Nah, komandan bisa apaleun? Henteu dan, mun cek awi mah kirang personil ieu teh. Kumaha tuh? Emang anu daekeun jalma dibayar ku kopi hidung hungkul? Aya dan ieu mah kucap nuhun geus atoheun. Saha jalmana kita menghadap ke komandan. Bro, mana apalin ka simi? Oh, nih mana deket Pomlin? Cik dan. Siap. Iya, jalan mana dan? Duh, budak teh asa ragu ieu mah euy. Jiga culun kitu. Tapi teuing lah, nyobaan heula. Saha maneh ngaran? Nepangkeun nami abi, Mik. Mangboga kemampuan naon maneh? Hayang gabung. Soalnya ieu tugas berat. Abi kedua alat canggih, nu biasa mantau keamanan kampung. Saya lah canggih mantau keamanan kampung dan. Anjir, kemarin. Lain, eta mah helikopter. Ieu budak culun-culun lumayan oge kemampuan nama. Aing kesel keneh kamari aing teu boga pugu di gebugan. Ditanya heula aing teh maling apa lain. Doki mah aing kajenting jadi maling sakalian. Make baju ieu mah we sisa ka maling deui. Ya aing hasanan inget na tipi-tipi mah sok make baju rapi euy. Tapi teu disangka maling. Tuh, aing teh teu boga baju alus euy. Ben. Aya naon sih? Kekelan eta nah beungeut maneh bareng kitu. Penting eta mah. Penting ayeuna maneh boga jasa. Boga, jang naon deh? Yang ngelamar gawe, Gaya-gaya teuing ngalamar gawe make jas. kami gampang katarima gawena. Geus lah ayeuna mah maneh bawa jasna aing butuh. Kurang dibawakeun ya ayeuna ya. Pir sakalian bawa calana jeung sapatuna. Siapin jas sepatuna. Atur nuhun sih, atur nuhun. Aing maling naon di sini? Jelema tapi
Kumaha Mik, pantauan udara aman? Aman dan. Kela. Eta ning anu keluar ti imah urang Mik. Teu wawu euy. Saha euy? Make jas. Eta saha eta? Bo, kontrol imah urang. Dia anu asup anu keluar ti imah urang. Coba cek ka ditu. Siap, komandan, laksanakan. Oh, itu tuh. Jalma tadi asup kayak masih komandan tuh. Tapi penampilan nama juga lain maling tuh. Tapi penampilan nama Lumayan hasil bebenangan tina imah. Mang teh maling sanes. Mang teh bade ti mana bade ka mana? Bade ka Bumi Napa Sudirman. Hah? Sukirman. Supriman. Hah? Sujiman. Sukijan. Oh, Sudirman. Tanya eta. Kela. Ngaran Sudirman mah di kampung ya asa eueuh. Tapi coba we nanyakeun lah ka komandan sugan apaleun. Oh nya tuh. Ayo tuh Kobi diantar ke komandan. Dan ieu jalma nu rek asup tadi ka ieu mah padahal mah lain maling euy. Nanyakeun masih Sudirman. Hah? Sukijan. Supriman. Sujiman. Sukirman. Oh, Sudirman. Ieu mah komandan jeung anak buah teh sarua bolohona. Di dieu mah nu ngaranna Sudirman, Bo. Satu, di mana? Yuk dia mah di dieu ke komandan. Yanita. Satu mana ludak-ludok tadi asup ke imah orang? Rek naon? Henteu, tadi teh nuduhan Bumi Napa Sudirman teh dipalingnya. Ye, jang, dari dia mah nu ngaranna Sudirman. Kela. Mik. Ih, lumayan ya. Cokot tuh lah nya cokot teh lah. Dekat imah mana nu ngaranna Sudirman teu? Terang dan. Terang ge Jenderal Sudirman nu pahlawan teh nih. Oh, nyanggeus tuh teu apal mah. Unu arapaleun euy di dieu mah ngaran Sudirman mah. Oh, mau tuh dan naik pamit terang mah, abi bade we heula nya. Ka mana tuh rusuh-rusuh teuing? Itu bade ngajahit acu. Oh, mau tuh sok. Bae na Ya, hati-hati. Yuk. Ayo nama menang di dompet. Gak jadi mati ke mana ya jangan tinggal di sini. Ih, 2.000 anjing. Ya mau temah hijang nah pakai unggul. Bo dia, Bo. Yuk. Mamalikeun kopi deung jik, jangan gaji karyawan anyar. Mana duitnya tuh, Bos? Bos pas bos beda bos jeung komandan teh komandan ieu teh lain Aduh, bos. poho. Dan mana duitnya? Yo. Ya. Kela, Bo. Dompet aing leungit, Bo. Buah-buah zaman nu tadi dan. Lah piraku punya pakaian ge halus kitu. Anjing kumaha tuh? Hayu tuh dan. Cok udah bangsa tah. Mane makalah nita, Bo. Cing udak mane jeung si Mik. Ayo Mik, cong udak. Siap.